Halo. Halo, Halo, Dak. rumah bos. Lewat. Lewat di mana tuh? Gampang kayak serok lokasi nama. Siap lah. Tidak hanya sabaraha. Suka. Kumpulnya sukanya. Oh, ya kayak orang kayaknya tuh sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dak, mesti ayu namanya. Orang sepanggih. Jika zaman sekolah udah sepanggih gol-gol. Sing panggih jeung milikna. Sing kahontal naon anu dicita-cita teh. Sing sarukses we lah. Men. Campurannya sok paduanya. Campuran. Ngalamun di dia tuh maneh mah. Perasaan mah tong bawa ka umum. Nah tuh. Enggeus tong di lamunan, di pengalaman. Ya, tuh. Naon tuh? Itu emosi muda. Oh, Chandre. Apalnya? Apal. Ini apa? Sudah, yuk bro. Mandi. Mandi. Hei, ngobrol mah di mawe.
Wong. Kebeneran panggil dia tadi nama mereka bumi. Ayo atuh balik ke bumi mah. Terus di dewe lah. Kumaha kitu? Iya, badai naruskeun masalah Nindi. Kumaha kitu? Sanes ai si Nindi tos gaduh ka Bogo. Saterang abi mah tos gaduh ka Bogo, cuman hubunganna teh biasa wae. Maksudna? Nya kumaha nya teh siga biasana we. Ayeuna cuang sok ningali teu manehna ngupload foto ka Bogorna, goh sagala tentang ka Bogorna. Teu. Teu nya. Tak ge tertutup pisan. Oh nya, Win, ya titipan ti input. Kanggo Nindi nya. Oh, ditunggu balasannya nya. Ya atas satunya. Melejong wayah ya lah. Ayo. Ayo. Sorry men, Lila. Sangla Biasa urusan awewe ribet terbawa tayang mah. Put. Ngomong-ngomong ya KP meneh resepnya. Nah sering ka dia, Put. Sering atuh komo orang kesangsara rasa kieu mah dual ti dieu urang bisa nanamkeun pikir da rumah atuh urang masuk era balaka perihal rasa teh. Terus, lamun dia bisa balaka. Yang bagi-bagi rasa we lah jeung si kopi. Bisa gitu. Nya sahantena kopi mah tengah beda-bedakeun jeung penikmatna teu jiga jalan. Benar, juga. Da rumah atuh urang mah lemah da urusan cinta mah. Urang menaon atuh hanya penikmat kopi. Ya, Wong. Boy, kopi di dieu mah marantap. Pasti non arah-arahna. Lain kopi. Sok atuh galindengkeun kopina. Sok tinggal pesan. Mangga kan ieu kangge daftar menuna. Karena, wow, kumatna cek si Widi. Nya nu kamari teh ngajemput minang kana ka Bogorna. Pitik si Widi mah hubunganna teh lemah. Lemah kumaha? Nya teuing aya perasaan sejen meureun, nya kitu wae lah. Oh, gitu. Terus ka surat si Bigen. Terus dititipkeun si Widi. Oke. Jadi, mana masih ada peluang pun. Ya mudah-mudahan we boy. Tah, aya nama geus mah masalah cinta-cintaan. Terus, ieu kopi lain sok di pelong, tapi dinikmat. Oke.
kabarna? Alhamdulillah saya pami emput. Ngejehna. Nih. Sok mimi heula. Sok wae emput. Meni risi pisan yang ngomong oge. Meni nindi heula emput heulanya. Sarua era eta teh. Era padana aduh. Ciwong pernah nyatakan perasaan tuh ke istri. Hante, Pernah bobogohan? hante. Pantesan. Pantesan mah. Tuh. Nin, serat ya. Atas serat atas katampi sareng tos kahartos pamaksadana. Tapi Nin tos gaduhnya jadi teu tiasa nampi. sanes kitu. Terus kumaha? Tapi kunaon nembe ayeuna cumaritana? Padahal Padahalnya nah menilainya. pan durasi. Oke lanjut lah. Padahal naon? Padahal abi teh ngantosan. Ngantosan put. Mun Leres. laras pisan. Padahal abi ge sami abi ge nyimpen harapan ka emput. Yes. 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 Akhirnya. Tapi pan ini teh kasih Andre sanes sama baheula put. Ayeuna mah ngan sakur babaturan teh leuwih. Wah, no bener nek. Bener put, ayeuna mah nu dihareukeun ku nini teh iwal ti sorangan. Udah lah ya. Tuh. Mantap kota. Terserah lah. Nah gitu. Hakontal. Hakata hahot. Algen. Naon juga Hontal. Sing di Malaysia. Yes, akhirnya. Nyimpen harapan ka emput. Yes, akhirnya. Halo wargi Janari. Dulu jeung wayaki sadayana. Emut keneh teh ka abdi. Antosan cari sonsang ajeuna nya dina judul Dasar Jodoh. Tong hilap di like, komen, sareng subscribe. Aya abdi di dinya.